Ya, ai maneh naon dahar Koaci? Heeh, naonan maneh. Kuaci biar apa? Biar bibir aku tambah jeding tanpa filler. Cikan manyun mana? Cik, menurut didinya, kumaha jelaskeun ka strategi Persib teh secara detail. Aku mah tidak ngomongin soal strategi ya kamu. Nah, terus Cuma maksud aku teh aku pengen kalian sebagai bobotoh lebih menghargai Persib, lebih menghargai manajemen Persib, pemain Persib, pelatih Persib paling utama. Entong disalahkeun wae. Dan mereka ge geus berusaha sekuat tenaga, berusahanya strategi nu bener eta teh geus berusaha memaksimalkan mungkin eta teh entong kitu. Jadi jelema coba mau mana jadi posisi mereka ada hese atuh goblok. Anjing jadi pelatih teh hese anjing jadi pemain bola teh lompatan ka deui. Udah isuk-isuk jam 5 latihan fisik jam 8 nya. Nu teu kuat mah modar goblok. Tong ka aing atuh ngamaknai maneh, aing nanya hungkul aing boga salah naon. Aing jadi kesalahkeun. Cikan keprok atuh Persib alus teh.